Negara anu kahiji aya negara Meksiko. Dina bahasa Arab sok disebat Al-Miksik. Al-Miksik. Upami nami lengkap nama Al-Wilayat Al-Muttahidah Al-Miksikiyah. Negara anu kadua aya negara Afrika Selatan. Upami di bahasa Arab sok disebat Janub Ifriqiya. Janub Ifriqiya. Upami nami lengkap nama Jumhuriyah Janubi Ifriqiya. Negara anu katilu aya negara Korea Selatan. Upami di bahasa Arab disebat Kuria Al-Janubiyah. Kuria Al-Janubiyah. Atanapi Jumhuriyah tu Kuria. Negara anu terakhir aya negara Ceko atanapi Republik Ceko. Di bahasa Arab sok disebat At-Tashik. At-Tashik atanapi At-Shik. At-Shik. Upami nami lengkap nama Jumhuriyatu At-Tashik. Nah, di antawis opat negara ieu kinten-kinten dua negara mana nu bakal lolos di Al-Majmu'ah Al-Ula ieu. Mangga serat di kolom komentar.